gelis Pak gen abdi Pak gen bae Pak abdi moal ambek kesak abdi Pak salira teh Dewi Nilaningrum timalan kaula teh Nilaningrum pangersa dupi salira saha ngenakeun jisim abdi teh Semar meuni sae namina Semar Aisyah naon goblok sirik goblok teh cicing deuleu dupi anu pangkarsaha abdi ulan laras abdi Iqbal Iqbal sumuhun nuhun abdi teh can gaduh ka Bogor neng sawios da teu naroskeun bilih kitu bilih neng pare uningan tuh abdi teh can gaduh ka Bogor jomro abdi teh neng milarian jodoh nu pangpang karna saha abdi ulan nya Dedi Dedi Mulyadi lain utama Dedi Mulyadi mah tokoh atau utama ieu mah Dedi Saipudin Dopi salira teh kakasih teh Semar sumuhun bade ka mana salira teh ieu teh ieu jisim abdi teh bade ka Cakrabuana bade naon ka Cakrabuana jisim abdi teh bade ngalamar ka salira neng salira teh bade ngalamar ka kaula leres tobat teuing asa kasanyung kaula ku salira salami ieu teh aya lalaki anu nyantel dina hate tapi naha ningal salira kaula teh meuni asa bingah dunya asa nu duaan teu kedah ngalamar da salira nu dianti-anti ku kaula itu ngimpi anjeun naon teh jadi neng teh ngantosan akang leres timalan kaula nun dengerin jang kadenge ku si lain bagja teuing neng dak aa oge teu kapungkur anjir aa astagfirullah ya aki-aki mah kejeung aa lain aa neng bener-bener teuing kaula teh katari kepati kapentang asmara gama ku salira nama teh pangoge parantos nyantelina hate Amar wah iya Aisyah naon goblok Amar bener-bener teuing aing Gusti nu agung nu murbeng alam Pak tong dipelet demi Allah jangan aing mah teu melet jeung teu bisa aing melet ya dibalik Kang jadi neng teh kersa upami kamar minum deting niwit goblok saja tuh ciwit punduk mangga salami ieu kaula teh ngantosan lalaki anu nyantel dina hate mung salira ayeuna anu nyantel dina hate kaula Amar neng ayang rum Allahu Akbar Gusti teu sangka jadi neng da ieu mah tos kagungan istri neng aki-aki mah tos kagungan nah nyebat aki-aki sakieu ngorana coba lamun lain ka bapa ditonyok beungeut nabi ku aing teu ieu sakieu kasepna maneh teh kumaha sidik maneh mah Iqbal nu aki-aki mah coba dibalik awewe di deuleuhna leuh ieu teh tos gaduh istri ulan
jadi amar tetes kagungan istri parantos sawios kaula mah bagja bade dua bade tilu oget nu penting sareng salira anjing gitu itu ngadon tileng Asia ya bener lila-lila mah aing hayang ongke kak kadung didukung gede hulu boga bapak teh saeun gitu nih alung kenduan kawalungan kak talian ku batu saya tilelep sisukanna ge garing kan mah nu penting kasisukan we da ge cai jadi salira teh bakal nampi ka jisim abdi mangga kaula nu nanging aya syaratna naon syaratna teh kaula pang nulungankeun heula pun bapa nah naon pun bapa teh keur dikepung ku buta-buta pun bapa teh nuju kancam ku para buta-buta pang nulungankeun heula tenang urusan nulungan buta-buta tenang Aakmar aya pun anak ya jang wayahna jang kusia lawan kumaneh weh nyaho aki-aki beberenyen tempo ripuh kaing jang dewek merek bulan madu jang Allahu Akbar lain bulan madu bapak mah diseureud ku madu meureunna ku engang madu ari neng teh ka dieu teh sareng saha kaula teh sareng asisten kaula sareng asisten laras sareng asisten kaula tukang rias kaula mana tadi teh kaula teh lumpat ka dieu anjeunna nuturkeun ka kaula istri pamaget istri